Kesukri kau dan sawasiwi dan istri, sawasiwi dan istri.
Sunaya
Sebulan pada setahun mulai yang kosan akhir di pelabuhan Batu lupa. Ayo mual boleh. Dari yang terus. Sebulan pada setahun mulai yang kosan sebulan pada setahun mulai yang kosan sebulan pada setahun mulai yang kosan Abaraka Sukabumi
musim ngeliat dari langit Bermusan-musan lainlah di bermidas langsung wardi Astagku tangan dan kaki bujangga wirak kamu diluih dan manusia 4.000 kalam jika kedadosan kita lan patra dedik sekali yekulan jana wilan jani. Jangan berbucol pemerintah Arab tidak setel dan tidak kembali. Ingkang sakit alam itu alam sudah. Wilan jadi dan buta kita nak jawi. Tinam peni kita perawa. Ladiak sara.
Damat dasar tur dipermakan di sinjang songket
yaitu kaum wontening Keraton Purwomeji. Prabu Sriwahpur paling dadi raja. Saweg miskin nangking wonten setinggi Binaturata. Apel manang khasik pinggiran kencana apelan ogut perang wedan sidak badan besar-besar. Sang Prabu Girbotan Girbotan maring badakan kir. Marak maku ngasih hanya dengan mereka pakai pasukan. Longgahipun Sri Malendra digunakan ingkang serak pati baru nak hari baru tekan pun para mangalai para penatap raja sami empak berbayar sami ajri maring Sri Malendra kumpul pertama bukan nira lagi sata amang dikira Madani pun Prabu Sriwahpur baik ini
kode gewok simar saja waktu kekadir berhenti socanya kade seringi kemar otak kekadir berhenti kersaringan tiga gerem pada macan terbat halakan dohor senopatiku barulah pergi sampurna memang terhibur periksa skul keingkulan pada sepulikuan tenan dia keraton majinjiri selamat keraton ceri-ceri keraton selamat senapati Uang berani keraton sampai keluar berpotensi dan jendela panggung terdepan sawat abdi dalam sabar buatan ngajang-ngajang paling gampang gusti ini sabut buatan yang terkakiran demi pemohon dan kelapatan ageng sinal alih nyuwun siapapun teri gampang gusti terima sembah pangabakti sampai pada sampean minta dihambura dipenta hambura kaula gusti Yalah wajon sewuluhun gusti senapati bukan kali baru kumaha wilujeng tadi no Kadripun sembah rai dalam senapati pun sakalintang kaget nabi panyawu nikah pendeka buyutan hubungan bandara pun ditangtungkan semoga beli ayat panjang blok 1 jaga pengalasan tak sah pengajang-ajang abdi dalam baruni terus ya syukur bajak maya sampean aina jadi senapati kaula tanggalan kaula lengan kencak adu kaula nyata barulah kali baru lebih kaya keraton Pulau Jinji kawantar dari keraton lalu berat berhar suci bukti mas berjaga belum tadi mesin tenjumantan ia teh wayar jasa sampean senapati kaula barulah kali baru sampean lembut dija kupaha wilujeng wahaya kajaya gusti aturipun semua abdi dalam lembut dija kuyan untuk sumbangan wajah gusti kersanyaun tasah pengajang-ajang abdi dalam lembut dija kaulan gusti tak terima sembah tangga bok sampean kalah dinda Ori dedegan jangkung gede halung bugit Ari sora letik tapi meletik gak pulang semangat mereka musik kesenyawur tapi gusti sadar
dikembalikan sana para menggaling dan para penatap raja ini di keraton kulit berjinji ditingala gampang gusti kirang berak disedari siang sudah bertuang wangi gampang gusti kirang terpuluh naon jantan margi mangga enggak waksa berakakeun supaya abdi dalam sadaya jantan terang gusti ilares gusti mangga dawuhkeun naon jantan marga ulah dina digenggeng dia gali beli jantan emutan kasari margi katinggalan untuk berak benten disesari naon anu jantan margi mangga enggak dia waksa beraka tinggal sekolah gusti mangga dia waksa beraka supaya abdi gusti sadaya jantan terang Kemudian gulain mangga berak-berak nang kubur. iya senapati Allah teh kewendar jadi hajat dijaya luhur pengawasan berat benghar sugi mukti masluk daka grun dari mesin dan sumenten lubak ribu dia berana kaulah di keraton Purwodadi jauh sedikit nabi ka benghar na kaulah iya ding keraton ding dijana tidak rencana tidak emas wadi aduh sedikit ngan hanjakal ieu kabengharan kaula tengah jadikeun kebuahan pikeun diri kaula pati Gusti mohon margina digaya kabengharan dampal Gusti tengah jantenkeun kebuahan pikeun dapat Gusti senapati waruna bae sebab dia karasana ku kaula bari agung asa suci pancan ngiti asa sepi ampuh asa pangulu pangkuleman asa paesa guguling adu gugulung wal peting kaula kajaba bantal adu dipake tilam pandalan ku kaula pati eleh ku raja-raja bawahan kaula raja bawahan kaula mangga jadi raja teh diketengkeun ku Prameswari ngabaris para sendiri nggak jajar para pewarang diriung kudulung dihapit limbir dipusulan ku penarap dikendeng buang na ari kaula senapati kaula masuk mawara padni selir kaula teh kejan ganupati malah kaelehkeun ku sampean dari senapati sampean pamajikan teh dua lain dua sareng anu moek Gusti nya teu moek ya kana dua ulah seuri taya nu ngajadikeun kabingung antaya tungtungan kaula pati saestuna kaula teh hayang buka pamajikan senapati kaula teh hayang buka pamajikan umum jeung mulia ngegedengkeun Prameswari anu garemis wanita-wanita prawara anu arenga ai kaula mah teh hiji jajan pati Jinten saha
istri lebih kepala itu gampang. Bagi tangkas pekal bunga nampi Sri Pitakan sabda pengalaman tidak bagus di so putri-putri jin anu galuh wanita-wanita siluman anu rendah wanita-wanita denawa anu rendah anu tangkas pekal bunga upami nampi Sri Pitakan sabda pengalaman tidak bagus. Wah, tadi sampean menawaran teh putri jin, wanita siluman, wanita denawa. Nu kitu makanya teh Inggris ge bau Allah nabati. Dosen. Dengan penari sanggar Gusti. Janten saha atuh di kepala iku dambal Gusti kang janten ngegiringkeun prameswari sareng dambal Gusti. Ieu sandika Gusti mangga daukeun satu dan istrina di kepala iku dambal Gusti. Tapi ya padi memang kahoyang kaula teh umum jeung mulia. Gak usah di Umar Gina Gusti sababna ieu awewe nepi kahayang putri kaula teh nyaeta bangsa manusia. Jangan nepi ka prayu dapat Gusti teh bangsa manusia. Ya, coba tapi rendah. Saha jenengan Gusti ieu awewe teh ayana di negara Pulau Madenda putrana Prabu Abhirama anu ngaranna Dewi wanti-wanti endahna kabinabina ling-ling setia linglung bulan daruat bayanti cahyana dina pamun terkanyaksakan lir bulan tanggal penggenyung Lisno ya gelisnya nong lispit ya gelisnya sipit. Aduh pati namun kau tengah jodoh kali panggil lebih hanya dapat isuai dunia hera dekata bang tipung kadung tipung kata bang biasa laksana kepiduria lebih hati kau teh paeh ngapare bangke sudah pati dosen upami kitu mah perantos jelas satu gampil pisan Gusti kinten-kintena iraha abdi dalam kedah nyagakeun Sri Pitakan sabda panglamar ka Prabu Abhirama ti negara Madenda panjenengan Dewi Pangulu. Oh, lamun ngalamar secara biasa anu tangtu moal diterima. Mama Gina Gusti nya kahiji urang mah bangsa siluman ari itu mah bangsa manusia jeung kaduana teh selenting bawaning angin olepat peuning kilat gendongan lan pijulan ieu Dewi Pangulu teh geus ngagem agama anyar anu disebut agama Islam anu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasareun urang mah gor mah bangsa siluman, urang mah teu beragama. Jadi pasti moal diterima. Hari nanti eta aya beja ieu di Parung teh parantos
atas kagungan papacangan putra Prabu Raden anu jenenganna nyata Raden Selarasa. Mata lamun malam sejarah umumna pangalaman biasa mah anu tangguh moal diterima pangalaman. Tampik jelas. Gusti jantan kena kumaha atau maksa tinggal sedikit kena kumaha sangkan biasa laksana dampal Gusti kadepan oh dari jalanan ajodoh kudu panglamar paksa panglamar paksa ke kumaha Gusti lamar secara biasa bahwa Mas Rudaka, Mas Rud jadi bikin panglamar dan lamun dipasrahkan kepada biasa taksa Dewi Pangrantu jalan kasar hancurkan Keraton Rumah Jeda jadi rasa muda dari legenda hati dosa itu pasrahkan tadi dihancurkan negarana jantan rasa muda jantan rekon ya tapi sanggup sampean dosa tiga untuk semua nggak ada kantos bakal dilaksanakan semua tugas tidak bagus untuk semua nggak dalam beberapa tempat Cibaraga muakan pas al kantos bakal biasa nyanda ke panggung apa itu gampang saja sampean lebih wahai rakyat saya abdi dari tantus bibela mual pelayan pas sampean kumaha ini bingung naon maneh baru ngerti kita tadi iya jangan ayo kita teh purti teh kenal purti teh yang naon ari purti teh yang gede-gede teh nyawa naon ari putri lain putri atau putri ari putri teh putra raja istri saya dengan nada di Pangranyu putra Prabu Dirama dikapalai ku Gusti urang nyata Prabu Sri Mahmud kenaon gitu dikapalai maksudnya ke garwa ke pamajikan begitu Rencang kulem. Pemajikan teh bagaimana dikumahakeun Di Rogahala. saya ngerti kene wae budana pamajikan nya pemajikan teh baju pakeun nonton ya kamu kumaha bisa dipakai bisa didahar pamajikan teh berbeda jeung kadaharan urang leuwih rambut di lembur mah kos aung Sejenis makanan ringan. atuh hayang atuh aung bae ge we can asa sakola we geus mungkin teu sok itu bergaul jeung si Andi Cari can ngarti Jinten mana jenit mana di dalam kawidian kangge ngeprikeun wajah barat
nyanggakeun panglamar paksa ke Prabu Abirama jadi jalan ya kami lihat aja bakuaya dia waktu anu mustahil namun sampean bisa mawa di panglanjukan kaula ontak bakal diganjar seperti kapuran kaula bakal dipasrahkeun saparoh ka sampean dosa tinggal Gusti kula bakal seri mau bagi Gusti sampean seri teh kuliah bunga mikirkeun bakal narima hadiah di kaula dosa tak bisa pikir kumaha lamun sampean ungah engok bari lengok teu bisa mawa Dewi Parranyu ka hareupeun kaula kumaha nasib sampean dumpun Gusti kumaha nasib Gusti kumis jaga nyadak Dewi Parranyu ka pengen soe Gusti dikata jaga sampean dipancet teu kaula kira sampean di atas di alun-alun dia kelakon bikin contoh kaya hiji mati untuk bisa ngajalan ke tugas ampun Gusti aduh jatpang doa tidak bagus kepada sapi Gusti biasanya akhir panggilan pikan pigar wawal yang bagus ya maka singgahnya sampai menjadi untuk semangat ikhlas berbahagia oh saya berlian membuat api yang tidak jadi lemah ikhlas berbahagia pamit api Gusti bakal berjuara ke keraton selain tugas sebagai seperti Dewi Parranyu dan Bojo bisa kewardi-wardi endah moga sampai bisa jodoh Bapak senang ngepikeun wajah berat jin ibri wajah berat saking laton Oh,
Patring menang. Cing tutup tunggulah gondang. Gusti ngatripun sembah abdi dalam anda yang sangat kurang sahur jin ibrit dana werti klik dana werti itu dia buat dia angkot brother di Sumangga kanca-kanca sahur dana werti klik dana werti Rai dalam dana werti tuan Bebas bapak bakdan sahur dana werti semana tuan bokta dari mana ringgi tuan Sekium dan kembali para merah
Rai dalem dan nawerti kadirun sembah pun Gusti terima sebab bakti bener Rai dalem dan nawerti kadirun sembah Gusti terima sebab bakti abdi dalem angkaya sana terima besok sebab pokok disebut para sakabeh dikumpulkan di pasemak penubarkan keraton Purwodadi ulah dan piutusan Sri Ratu membanting barang di negeri raja nyata detik Gusti Prabu Sri Mahpul maksudna kumaha ulah Gusti iya maksudna kumaha mangadaukeun naon maksudna Gusti Prabu Sri Mahpul kali pangeran ngutus raka ngempelkeun dia balansa maksudna Gusti Prabu Sri Mahpul palai kagungan garwa kebang samangsa tadah umat kedah putra perbobon abdirama anu jenengan jieu panggih Anjaga iya warna jateh bangsa bangsa sedangkan kurang mah bangsa sini saja dimati saja bina tiata teh jadi para yuta para ngagen agamanya anu disebut agama Islam anu dibawa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali nanti ada ini warna jateh kabari sabungan pepacangan nyata Raden Saranasa putra Prabu Slaven di negara Yati jadi ulang yang diutus Gusti Prabu hendak nyanggakeun pangalamar paksa pangalamar paksa teh Gusti ieu kumaha maksudna pangalamar paksa teh leres Gusti naon ari pangalamar paksa asal nembe nguping abdi jadi orang alamat secara biasa jadak secandakan meski terjuancan jika disangatkan ke Prabu Abdirama tapi lamun pangalamat jadi terima
negara pemerintah hancurkan. Jadi rasa muda, jadi lautan hati. Itu menjadi pasrah dan saya hancurkan. Jadi rasa muda, jadi lautan hati. Ya, betul. Bintang mana jebret mana? Rai dalam sadaya kedah. Ngacurang keraton pemerintah. Ya, waktu mustahil. Woi dia jebret dia. Sakabeh.